wabarakatuh. Tepangkeun wastapun nulis Indah Nur Fauzia, nomor absen 30, kelas 12 IPA 8, bade mintonkeun drama ngeunaan rerencangan. Wilujeng nyaksani. Dina hiji poe, Lisa nyaritakeun ngeunaan Ilya. Lisa nyebatkeun Ilya teh lain babaturan satia kawan. Lisa nganggap Ilya teh teu paduli ka babaturan sorangan. Nanging Nuri teu percaya kitu wae. Apal tuh si Ilya? Urang mah geuhe nya babaturan mah moal nya kitu. Kumaha kitu? Kan kieu, kamari sore teh urang teh balik OSIS. Terus kan urang nungguan jemputan gitu. Terus aya angkot. Si Ilya teh mihuraan coba tinggalkan urang. Kadang-kadang kan bisanya mun nungguan urang teh sakeudeuh. Terus kami itu Di mana heula kitu? biasa terus kebagusan mama. Oh, PR matematika entos. Gimana? Eta teh nomor 5 maka Asia urang mancat. ngecakeuna babarengan hayu. Yuk. Kalanya ayo di terus di piarang ubi. Nya. Assalamualaikum. Halo. Emang nya pas kamari ninggalkeun si Lisa pas di sekolah. Ih, henteu. Kamari teh saur Lisa mangga dipayung kitu cenah ge. Itu. Sigana terus bade hujan abi uih teh nya. Oh nya tuh hati-hati nya. Mun Baraha dinten saentosna, Lisa, Nuri sareng Ilya bade kerja kelompok. Mun sateu acan kerjakeun PR, Nuri naroskeun ngeunaan carita Lisa teh. Kelak, urang bade naros. nah Emang nya kamari Ilya ninggalkeun Lisa pas di sekolah. nya. Ih, henteu kamari teh saur Lisa mangga dipayung kitu cenah. Teu ieu teh nyarios. Nyarios. Coba. Iya, los. Kan urang teh babaturan, kudu nama lamun aya nu teu enak teh langsung we dicarioskeun, tong kieu carana. Nya tuh orang mah. Tah kitu. Nya tuh satu ayo urang ngerjain PR. Iya. Sakitu nu tiasa kusim kuring pintonkeun dina drama ieu, kirang leuwih nanyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.